tadi beres ijab kabul tak parahu teh maju, kumaha rek dibawa ke nana we ku supir pimpinan teh aya nama Ridwan pimpinan teh nya sakur pimpinan bakal dipenta pertanggungjawaban jaga di akhirat keluarga rek dibawa ke mana. Nah cewek teh dua papasangan cabangnya papat cabangna opat getih berem, getih koneng, getih hidung, getih bodas. Iya opatanana aya dina diri eta kudu bisa kapanggih. Lamun dina parawanten memberen eta teh aya amis, haseum, pahit, jeung lada. Nah, iya dina rumah tanggi gitu. Dina rumah tanggi aya berbagai rasa aya jadinya. Kumaha deui kembangnya sangat lamun hayang sengit tuturkan ajaran para wali. Nah iya makalan tuturkan ajaran para wali ulah nuturkan ajaran nu alalanyar talari paranti kolot paheula we tuturkan. Alhamdulillah dijigut mah paguh keneh di talari teh ulah diculkeun nya. Tah eta dina bab kehidupanana. Teras deui dina rumah tanggi wayahna Cep Ridwan kali Teh Siti kedah aya panggilan sayang. Mak ge sarua mak kudu aya panggilan sayang kasih abah ge. Ridwan bade nyebat naon kabojo za papa baby aduh si tetehna kasih Ridwan bade nyebat naon bade papap. Tah kudu aya tilam Ece sami gitu marge naon pami urang aya tilam nyebatkeun namina hungkul ge merel ayah eta teh janten ganyaran mata kudu aya panggilan sayang jeung kudu sabar Ridwan dina rumah tanggi mah nya. Tah ece lamun Neng Siti tah lamun si Ridwan ya kete hese balik ka imah buru-buru beres sumangat bisi ker capek di jalan ngalempreh gitu beres semangat atuh diberes semangat gecrek terus beres. Tah lamun bapak lamun si Ece tah hese di warahna buru-buru cekelan hatena sangkan henteu ngolemar atuh dicekek moal ngarenghap